Terus kumaha ieu? Alhamdulillah. Oh, jadi gitu ewing aya nu mah keur teu sumanget. Ku ipok mah dicarekan itu mun ieu di dieu teh dicarekan. Alhamdulillah akang-akang teteh pamirsa SMTV anu nuju manca di TV na sewang-sewangan bangitnya masih dina acara festival Bintang Digoda anu mana pangitan alhamdulillah tiap malamna panginten menampilkan dua peserta. Oke, dua peserta eta panginten menyanyikan dua buah lagu. Anu kahiji lagu dangdut, oke nu kaduana panginten aya pop Sunda. Nembe kasaksian kurang sadayana aya Kang Dede Suherman. Alhamdulillah dina laguna teh Rangkulan Salira. Mani wow, bukan nama gitu pada dia. Alhamdulillah. Aturan Kang Dondon di Cisalak. Oh, cenah Om Yus pernah tadi sebut-sebut. Mamah Doni aturan di Cinawing. Mamah Doninya pajarku teh cenah awas ya Om Yus mau dilalajan SMTV cenah kitu. Cukup Mamah Doni. Tah Mamah Doni aya di Kintunan ku Om Yusnya. Oke warga Karanganyar sadayana haturan ance. Oke apapun nu suka nyeru panginten tuh Kang Galing oke sadayana Bapak Kuwu alhamdulillah. Kum we sadayana pangintennya pamirsa SMTV. Insyaallah panginten aya keneh peserta dengan nomor urut 2 panginten insyaallah pada nyanyikan lagu teh pop Sunda. Ieu lagu kahobi Om Yus pangintennya. Ais. Oke alhamdulillah pangintennya tetap semangat panginten Kang Dadan Gibrig. Geus we kitu nya. Ai ngomong itu mecak ah. Oke. Segitu. Da kitu danya. Oke Kang Arif ada hanger Kang Arif Masaleuy we kieu nya. Oke Kang pelajar urang, pelajar sejuta umat. Alhamdulillah. Aya Kang Erwin. Alhamdulillah panginten sing sarehat we sadayana panjenengan. Kadasan panginten Agustus oge sing marupu panginten. Heeh, keun wae Om Yus anu cicing di imah nu penting panginten seniman seniwati rekan-rekan Om Yus marangung sadayana. Tah kitu. Hah? Tapi kadieu biasa japar alhamdulillahnya. Supados teu iseun teuing da Om Yus teh keung urang panggil panginten pamilon anu dengan nomor urut 2 aya Kang Ari Wibawa, si ganteng kalem, si buricak burinong, si Indonesia Raya Merdeka, si Nog Leunca Kekonangan, si bakakak di ku player. Aduh Kang Ari alhamdulillahnya tadi panginten tos kasaksian Kang Ari Kulan kakuping tadi Rangkulan Salira ati pada deh. Eta teh lagu Om Yus banget. mohon Da kitu Om yang dirangkul Om Yus gitu. Sanaja Om Yus borong-ngongong wajah serem kieu tapi hate mah pink. Hello Kitty. Gitu. Alhamdulillah. Saya Pak Ari. Kulan Tak ayeuna panginten nyanyikan lagu pop Sunda nya. mohon laras. Lagu nanti aya Anggur Hideung. Anggur Hideung. Wow, luar biasa sekali. Manawi atuh Kang Ari nya. Ieu kanggo Anggur Hideung kanggo kasaha heula cicing heula urang tenang we heula. Mohon. Nah, kanggo kasaha heula kitu salam heula sok ah. Oh, Ameh rada mencairkan suasana kitu salam heula. Salam kanggo ka keluarga besar khususna di lembur anu nuju nobar gitu nya. Wilujeng nonton. Iya. Sareng kanggo keluarga besar ekspedisi JNE Express juga. Iya. Semoga sukses terus. Gitu. Terima kasih atas dukungannya. Oh, gitu. alhamdulillah. Tak ieu teh kuduna bagian ipok, tapi ku Om Yus disorok. Geun wae Om Yus maharak biasa. Mohon.
Iya teh laguna teh Kang Ari teh aya anggur hidung ti albumna Laras, Kang Yayan laras Jatmikanya. Mohon. Kang Haji Yayan panginten insyaallah bae dilantunkeun ku Chef Insyaallah, Ari insyaallah. Wibawa. Siap? Siap. Ayo. Orang saksikan panginten Chef Ari Wibawa. Panginten nyi dengan nomor urut 2 oge lagu dina nomor 2 panginten aya anggur hidung festival bintang Bigoda. Ukur anjeun di dagoan harita, ukur anjeun di picinta harita, sugan teh arek satia hanas digin mika cinta saeutik kuring teu nyangka anjeun tega sulaya. Anggur hideung panglumpatan harita, anggur hideung nu mepete harita, temali rekana nyawa raga kukuring disiksa dina gelas minuman kagambar diri anjeun jodoh heman. Anggur hideung panglumpatan harita, asa ke bumi alam harita. Leungit rasakan nyeri ku anggur hideung saliwat. Moho kana ku jiwa ku anggur hideung saliwat. Poho dulur poho baraya poho kadiri sorangan pangaruhna si anggur hideung kana pikir matak baleueung. Anggur hideung panglumpatan harita,
Ari Wibawa membawakan sebuah lagu miliknya Kang Haji Yayan Jatnika. Ada Anggur Hideng. Langsung wae kumandangna Kang ka Ibu Sekdes Digoda. Mangga kumandangna. Abi heula. Mangga nya. Punten teteh. Nya ieu mik yo host aduh ampun. Punten. Aduh, wilujeng wengi Kang Ari Wibawa. Nah, wilujeng wengi teteh. Wibawa kemana Wibawa? Bawa eta mah ece. Kebawa. Kebawa. Lirik aman. Alhamdulillah. Kanggo kurang lincah unggul. Mohon. Greget kurang kumaha sih? Ieu teh lagu preman sebenarnya. Heeh. Leungit rasakan nyari ku anggur hidung Tidak. Kumaha? Tidak boleh. Tidak. Tidak boleh itu ya. Tidak. Kurang greget. Terus teh abi rada kurang greget itu mananya. Aduh ya Allah. Teu dicirian lah terlalu menikmati. Temali rekana nyawa ragaku kuring disiksa dina gelas inuman kagambar diri anjeun jongjon miheman eta ungkul tadi mah kumaha geuningan sok cobian gerak temali rekana nyawa Temali. sakumaha nada aa Temali rekana nyawa ragaku kuring disiksa dina gelas inuman kagambar diri anjeun jongjon miheman Kak gambar diri anjeun penekanana unggul sih eta unggul Siap. jongjon miheman ayo pok cabi ayo pok kumaha nyanyi anggur hidung Nada cobi. leungit pas rap tinggal contoh Kang Ipok Contoh ya, ia penyanyi profesional. profesional contoh hey! Langit rasakan nyeri ku anggur hidung kasaha eta nu runjuk keprokan atuh. oh! Urang bebeakan ieu teh nyanyi sakit. Ya nyanyi sakit tadi nyaankeun, dialus-alus. Nya era euy aku peserta. buku kuat kamu Oh, ngekek batuk karena aku jiwa ku anggur hidung. Poho dulur, poho baraya. Ya, tak eta. eta unggul jadi Maeh kena teh bisa. Sini kanan tara jaben uing nyanyi teh. Ari Pelan. kurang greget pisan Siap, gitu. siap teh. Kurang gregetna kumaha atuh, Bu? Ih, iya pan kurangnya. Aku mahasinya. Sebetulnya bisa lebih bagus lagi, Nah, bisa lebih mengekspor lagi. Nah, bisa diekspor lagi lah gitu. Jadi sieun salah teh. Cari aman, cari aman gitu. Iya. Padahal mah sok we ngebeledag Iya. gitu nya jika petasan plak we. Jadi memang Siap teh. ainu pertama mah memang greget pisan eta Iya. mah klimaksnya juga dapat. iya. Cuma nu ayeuna mah mata naon eta teh? Poho dulur poho baraya, poho kadiri sorangan, pangaruna si anggur hideng kana pikir matak belueng angna kurang kadang jelas. Mohon, siap Angko, teh. mangga salajengna. Siap. Hatur nuhun teh teh. Iya, hatur nuhun Ibu Sekdes Digoda. Salajengna urang ka Ibu Kubu Digoda. Teh Ucin Kira disumanggakeun. bong.
Karena itu rek onda santos sadayana ya. Kitu si eta mah. Ih, urang mah tadi bisa semuanya ku urang dibagi-bagi nya. Astagfirullah. Ayo dah suka teh catetan. Man banami heula atuh. Cek urang mah ngajak badan badami nya. Agehan keur urang. Coba agehan geura keur urang. Meakeun alasnya. Meakeun alas. Punten Pak Haji dasarnya goreng damel dah sih. Beakeun bahan. Tapi aya sakedik nya aya kene. Iya dong, udah mah dah mung salah urang mah. Selalu benar ya. Ari Kulaan teteh. tadi panginten sedikit tambahan mohon Siap. leres anu diwartosan ku Teh Nunuy. Mung pas di bait-bait awal panginten kurang diperhalus gitu nya. Siap. Ari pas rap mah kumanya warna vokalna teh rada raosan halus gimana? Nya hampelas nomor 10 geuningan. Apa nomor Kasar 10? teuing. Rene urangnya. Mohon. Ari ieu komentar juri teh dangdut atawa kanu kayu. Ya, iya banyak rada digarap we. Tah ya oke. Mun tah kitu peinaannya. Siap teteh. Mung sakedik da tiap da antos seseorang nya Teh Nunuy mohon. Dan sana sebagian anak karanca kalongga atuh. Andaikan saja ya. Nyanyi tadi ini. Naon Paket sih? yang ku serahkanlah. Bener gitu, punten ya gitu. Nah atau saya sakit itu panggil naanya. Siap, Rada matur nuhun, diperhalus teteh masukana. lagi. Siap, matur nuhun masukana. Sami-sami. Alah. Kang Ari. Siap. Tos purna tugas ayeuna mah tos beres. Alhamdulillah, Ya, mohon sakali deui sim kuring atas nami di keluarga besar SMTP oke keluarga besar di Goda banyak ngahaturkeun nuhun pisan Siap, tina segala sami-sami. rupi partisipasina. Mohon. Mangga ajakan bilih aya tatanggina atau tapi saudarana anu bade ngiringan Siap. ka festival bintang di Goda. Mangga Siap. dimasukkan dibukanya. Mohon. Mangga hatur nuhun pisan. Hatur nuhun. Mohon. Alhamdulillah Akang Teteh sadayana. Om Ius ka dieu atuh. Gusti. Aku sudah lemas, Besti. Aduh. Ada apakah kamu? Aku sudah tunuh. Oh, tidur saja kamu. Jangan atuh kita kan profesional sayang. Ada Sayang. apa Katemi? Letakkan barang-barang itu. Nggak sibuk ah. Semua itu kemana wae. Iya, jangan bendulam durjah anak muda ya. Om Ius. Ayo, kumaha? Jalanan waktos itu parantos tanya kapan deui Teka pangitunnya. rawas ya. Urang teh tangtosna baris patepang deui pangintennya. Insyaallah minggon payun nya. Minggon payun ngan bingung ieu teh nya. Naon? Minggon payun teh peserta teh tos aya. Aya. Cuman kumaha? ada kendala. Ya kumaha kewe lah diinfokan Oh, diinfokan kembali, ya, nya? kepada pesertanya. Iya. Gitu. Kepada Hatur nuhun peserta. pisan Kang Dadan Gibrik. Kang Arif Hatur Caleh. nuhun pisan Kang Arif Caleh. Sejuta Hatur umatnya nuhun. sejuta umat, Kang Kang Erwin. Player. Oke Kak Girang Pangajen ngahaturkeun nuhun pisan aya Neng Nunuy DMD. Oke aya Neng Cinur Gedor ngahaturkeun nuhun pisan. Teras. Om Ius hatur nuhun. Sami-sami. Om Ius dipidi hatur nuhun pisan ya. Oke hatur nuhun pisan ka sadayana para kanca SMTP nu mancen damel dina wengi ayeuna. Oke ka para kanca ka ka pamirsa anu nuju ngadarepong di payunan tibuna sewang-sewangan ngahaturkeun nuhun pisan nu satia manconya di SMTP. Aya lagu pamungkas ti Om Ius ya. Aya. Tembangna teh. Hayang ngawin. Aduh Gusti, cukup geus lah. Oh. Geus sakali we. Oh, tenang, ari eta mah cuma lagu. Oh, cuma lagu. Mudah-mudahan Iya begitu teh. ya.
Ibu Hajah Juju Sophia. Alhamdulillah. Ibu Hajah Sophia anu kagungan toko karomah aturan. Alhamdulillah. Nah gitu nya. Ya marancok alhamdulillah. Teh Ela aturan Teh Ela. Aya lagu pamungkas di Ya. Suwantena Om Yus bari sinahlankeun hayang kawin. Mung sakieu tiasa kabiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabaga. Yo. Aturan Teh Ela. Ibu Haji Sophia. Ayang kawin win win win. Ayang kawin noy. Geus teu kuat tahun-tahun bubur jangan. Eta hayang kawin win win win. Kawin deui. Geus teu kuat unggal penting dunia jablay. Eraku tatangga ecing babaturan loba nyeletuk Om Ius jangan lamu izinku Pak Erwin izinku Pak Dadan pada kalelewe cenah teh bayu kekelong wewe ayam kawin win 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 ayam kawin urut sida dan wae mae rana ma rana bengsel anyar bekan ma bapak parawan ma bapak sebatan masih disegel hayang kawin win 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 hayang kawin geus teu kuat bertahun-tahun bubur jangan eta hayang kawin win 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 kawin deui mama jujur geus teu kuat unggal penting tuh ngajablan dia ku tatangga babaturan pada lelewe cenah teu payu ka awewe izin ku Pak RT Bapak RW pada lelewe cenah teu payu ka awewe eta hayang kawin win 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 kawin deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.